nya gitu kula Banggalu cintanya gering asmara nya ieu bayingan apa yang sih gua mah ku akan teh ditanya deui nah atuh nu ka siapa gaduh kabogoh ka urang mana gaduh bebene ka urang mana bisi hayang ka urang tarayung dipanglamarkeun gua ka pangarsa ya Pak Haji Ebo lain sudah nah kasaha teri asmara ari kap tarik pat jatana ka tarik birahi ka pentang asmara cinta teh si Buris Rawat teh kadulur urang ieu teu jauh tina sangkaan kasimayang arum ieu si cinta nun di kamar dengan gegepan bantal guling hayo ngangluh nya intina mah Buris Rawat teh hayang kawin win hayang kawin euy kolot-kolot teh coner bisa deui lamun di rombongan mah tukang tarompet gitu. Jadi katarik balik ka pentang asmara cintana teh ku si mayang arum ku ali urang ya akang teh digerohan urang mempertua si sudah datangan ka Dewarwati panglamarkeun si mayang arum supaya si Buris Rawat cenah ditegalo wae lah panglagan ka dieu teh akang teh lamun sedang ngalamar mah ngalamar teh keun mae ulah ditempok goreng patutna rumah saha di beteung akang bayi browes ait-aitan ulah ditempo calunihna keun mae tempo maka hareupna we senang masa depannya cerah lamun jadi si Buris Rawat jeung si mayang arum wah ayi jeung akang senang hayang naon moal burung dipangbelikeun da anak emak si Buris Rawat mah dugi lega mana ada masalah lagi eta we upami hoyong meser mobil teh keukeuh kedah ayeuna bae ganti wae meser mobil teh kulan wayah lagi tok ditempo si Buris Rawat goreng patutna lempo makan we akang ieu lamun teu kabawa si mayang arum akan kebibirangan di sieun ku pamajikan akang bagi aya bahan di baeudan pamajikan balik lagi mah teh lapur aduh Raka Prabu kumaha ieu di dieu Sri Maha Betara Kresna bingungan temang tungtung sudah sah daya sedana ari margi nu janten nemutanana wireh Raden Gatot Kaca ge sami pangadok sumpingna ka Dewarwati teh tayalian saja ngalamar kang mayang arum kitu kayana bayi atuh telat Raka Prabu mah itu gepan Gatot Kaca pangna
sumpingna ka Dwarapati teh sejana lamar ka Prabu marung kita nu ngalamar teh jang saha kangge Yai Arjuna ka Prabu wah malah yang menang lagi lawan menang lagi si Burisrawa kasih Arjuna nyaho si Burisrawa Mataramani nyaho akangnya nyaho Taramani kalau dilapet lebu nyaho akangnya si Burisrawa Macaludi teu siga Arjuna berseka wae tapi cing tempo akang kumaha cara lagi sakan si Mayang Arum ka bawa please Raka Prabu tulungan akang Ageng sun kawiragan sieun di akang katuh urang dilebet badan tenang dilebet di mana urang duduan badan tenang kade setiap aya jalma anu kolot ieu sing waspada bangga Gusti Prabu kade yuk urang dilebet di badan tenang nama nuju badanten antosan di saluareun karaton nale kopi aya di saluareun karaton alah hanas bawa barang bawa loba di ditu moal aya meunang ieu cara nama ieu bawa antos di saluareun karaton nyaten naon atuh kitu mah ieu mah bahaya sugan teh urang hungkul anu ngalamar ka si Mayang Arum ana sing horeng teh aya jelema hiji aya cucuk aya saingan wayahna cing kumpul kade kumpul dikumpulkan ke laut teh ngalariung ke laut ya ditolak naon teh aya naon Kang Jengrama aya naon teh aya berita goreng berita buruk bieu amat di jero sugan teh anu ngalamar ka si Mayang Arum teh urang unggul sorangan sing horeng aya cucuk aya rombongan batur ngahirinan aya nu ngamiheulakan saha anu ngalamarna teh si Gatot Kaca
yang saha Jang Arjuna wah moal meunang Buri Srawa Arjuna mah tuh anu mata dikumpulkeun oge sanajan kukumahan oge da moal aya meunang tetep sanajan urang barang bawa oge moal aya meunang da puguh panangger Buri Srawa mah berbes rada bau kele ongkoh beda jeung Arjuna kumaha ieu cara kumaha cenah bedakeun ka kabeh Korawa eta babawaan abur-aburkeun di jalan aburkeun di jalan apel cau jeruk duit emas beas abur-aburkeun kabeh urang yen onar urang fitnahkeun ka si Gatotkaca ini masalahnya nyieun masalah urang yen onar urang fitnahkeun ka si Gatotkaca di mana ke geus diabur-abur si Gatotkaca datang kabeh surak si Gatotkaca ngabut-ngabut si Gatotkaca ngacaukeun di mana ke geus kitu pasti kadengeun pasti ngewaeun ka si Gatotkaca bakal diriungkeun deui upami ngalaman atuh tong sieun keprakeun kabeh wal dia Korawa gulung si Gatotkaca abur-aburkeun abur-aburkeun apal lagi beak di dahar bieu aya nu mawa apal di beakeun bae nu aya we kabeh siapkeun abur-aburkeun dia ya terjadi masalah ayo abur-abur kabeh abur-abur alus hebat wayahna nya numput heula ke di mana si Gatotkaca surak hege